Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda anu salamina manco, mangga diantos pisan subscribe-na dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna para wargi mitra kaum dangu sadayana ieu dongeng Sareupna di Pajajaran teh lebet kana seri anu ka-22 nya. Sakumaha dina seri anu sateu acana hanca urang teh dugi ka nyarioskeun Ginggi teh nya. Anu harita masih ribut ka jareng Nyi Asih. Masih kaya di hiji pilemburan. Tah kumaha lajengna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana pamugi sakali deui ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Mimitina mah Ginggi teu ngarti naha piraning rek dipangmawakeun bet kalah jiga nu sieun. Ngan basa Ginggi ulak ilik kakara ngarti yen barang anu tinggaleun teh papakehan awewe anu teu pantes ditinggal ku lalaki. Geuwat kaluar, ceuk Nyi Asih, tapi Ginggi kalah ngahajakeun, gebras gebrus mandi. Ih, dasar lalaki pupujieun, ceuk Nyi Asih dusdis. Pupujieun kumaha? Piraning mandi bae sia meureun pupujieun mah, ceuk Ginggi males nuding ka Nyi Asih. Pupujieun naon? Piraning oge edeuk nyokot pakean. Pakean naon? Naha mani mumu dipangmawakeun ku kaula. Kajaba lamun sia boga maksud sejen Nyai. Maksud sejen naon? Nya bisa bae hayang ngintip nu mandi. Ih, dasar lalaki balegug. Ayeuna Nyi Asih mimiti nyarekan rada kasar. Ginggi atoh sabab ieu tanda-tandana Nyi Asih ijid ka manehna. Ih, judes geuning. Maneh anu judes mah pupujieun abong jadi jalma beunghar, ceuk Nyi Asih. Ginggi neuteup kakara ayeuna manehna nyaho yen ieu wanoja teh bawel jeung babari ambek. Hayang we dicarekan ku awewe da supaya boga alesan yang nyieun polah pupujieun nya, ceuk Nyi Asih jiga nu ngewa tapi embung ingkah ti dinya. Ongkoh ambek tapi ngajengjeun bae di dinya, ceuk Ginggi. Jika nu ngadepaan lincar jang ngarepkeun naon? Duit? Ih, keheulaanan. Geuwat ah, kaluar. Kata embong Nyi Asih ambek. Atuh Ginggi gura-giru di baju jeung di calana, geus kitu kaluar bari dusdis. Dasar awewe limpeuran ah. Limpeuran naon? Nya itu barang-barang mani tinggalin kitu, coba lamun teu limpeuran meureun moal getreng jiga kieu, ceuk Ginggi bari rek ngaleos. Ngan sabot keur kitu Ki Alpi ngurunyung. Aya naon mani ribut kieu, cenah. Ieu si Nyai teu pupuguh ngintip anu keur mandi Ki. Nyao sia ah. Asih, nah sia mani kasar-kasar teuing katuang Raden. Lah, eueuh Raden-radenan, tuman Abah, ari Raden adiguna mah
cek Nyi Asih. Ki Alpi ngareret ka Ginggi kebek ku curiga. Raden tos ganggu ka anak kaula cenah. Diteuteuk bari pinuh ku curiga kitu Ginggi jadi reuas. Manehna risi disalahartikeun. Da si Nyai anu ngahaja nyamperkeun ka dieu. Padahal eces aya lalaki keur mandi. Naon deui lamun eudeup untap intip? Cek si Ginggi harita teh. Nyai sia ngahaja untap intip lalaki keur mandi. Mani pohara kalakuan teh. Ki Alpi murileng ka Nyi Asih. Ih sing demi abah. Cek Nyi Asih jejereged keheul kituna teh bari nerangkeun yen rek nyepot pakaian anu tinggaleun. Sugan teh eta lalaki cunihin acan asup katampian, cek Nyi Asih. Ah, cunihin dikumahakeun sia ku si Raden. Ki Alpi geus merong deui ka Ginggi. Nya tanya we anak sorangan cek Ginggi. Ngan sabot kitu kurunyung budak parawan anu bau jaringau keneh. Nya meureun adina Nyi Asih eta teh. Abah, teu niat goreng Kakang Raden mah. Si Acek anu ngahaja ngadeuketan tampian mah. Cenah bari nerangkeun leuwih jelas jeung merele. Mimitina teh si Kakang Raden anu asup katampian geus kitu baragadal mukaan pakaian. Hah? Ki Alpi molotot reuas. Nya atuh meujeuhna kaula ngudaran pakaian oge pan eudeup mandi, cek Ginggi. Anak kitu mah sia Suni anu ngahaja ngintip lalaki mandi mah. Cek Nyi Asih curiga jeung rada timburu cigana teh. Da teu ngahaja ngintip, pan kami mah keur malik-malikeun poe kere. Tembal budak bau jaringau anu ngaranna Nyi Suni teh. Meugeus montong parasea da duanana oge teu ngahaja ngarintip kaula, cek Ginggi. Naon? Make nyebut duanana sagala rupa. Aing mah montong sok disakompet daunkeun jeung kalakuan adi aing, cek Nyi Asih sewot. Meugeus gandeng. Ieu mah kabeh oge ukur salah paham nya hampura atuh Raden, cek Ki Alpi akhirna mah. Nyai mah balik deui ka tampian teh nyusul-nyusul calana jero supaya ulah katingali ku jelema eta, cek Nyi Asih nunjuk kana irung Ginggi. Meugeus gandeng. Ki Alpi, Ginggi jeung Nyi Suni mah ukur ting cikikik seuri harita teh. Pawargi mitra kaum dangu sadayana, tetela papaseaan jeung Nyi Asih teh bet mawa kagumbiraan anu mandiri keur Ginggi mah. Tepikeun kalak we poho kana perkara kirang gaguna anu keur dicuriga nyieun kajahatan mah. Cenah makhluk anu ngaran awewe teh tetela aya kaanehan anu teu dipiboga ku lalaki. Sakapeung lalaki teu bisa neguh eusi hati awewe anu sabenerna. Kamari manehna kapanguruhan ku jalma anu nyebutkeun pajah awewe mah di mana-mana bae oge butuhna ukur ku harta. Kusabab Ginggi kanyahoan loba duit, cenah pasti bakal loba awewe anu hayang dedeketan jeung lalaki anu sagala nyampak. Lamun manembongkeun resep atawa malah nembongkeun rasa cinta, bisa jadi ukur pupulasan sabab sabenerna anu dipibutuh ti lalaki mah kasenangan harta. Ginggi beuki percaya bae kana eta panganggih sanggeusna Nyi Asih dina peutingan manehna datang, manis someah suka seuri dina ngaladenan dahar teh. Malah Ginggi harita teh gue nyangka yen Nyi Asih amis budi teh sabenerna ukur pupulasan
amis budi teh dumeh kanyahoan Ginggi loba duit. Tapi tadi isuk-isuk Ginggi oge nampak kenyataan yen sabenerna Nyi Asih teh teu kagoda ku harta. Buktina ari paripolah Ginggi matak pikakeheuleuan mah manehna sanggup nembongkeun ka ijid jeung ngaku teu ngarasa butuh ku lalaki beunghar. Kumireungeuh Nyi Asih wani nyarekan ka anu beunghar ukur netelakeun Nyi Asih teu kagegeloan ku harta. Lamun mamanehna daek dedeketan jeung lalaki tangtu deketna alatan urusan cinta. Duh, dedeuh teuing lamun wanoja anu pandena kieu kudu tigebrus dina cinta palsu, ceuk pikir Ginggi. Ginggi oge jadi manghariwangkeun dina usumna loba lalaki anu milampah kajahatan birahi. Ginggi hariwang Nyi Asih dirobeda ku lalaki jahat samodel Kiranggaguna. Sawatara poe ka tukang pan aya awewe sadua-dua jadi korban kajahatan birahi Kiranggaguna. Basa di kampung Wado pan aya wanoja anu maihan maneh tur diduga alatan samemehna diruda paksa ku lalaki Bangkawarah. Beh dituna di kampung Cae malah Nyi Santimi anu ampir jadi korban ruda paksa teh ngan bae kaburu katulungan ku Ginggi. Katulungan ku aing ceuk Ginggi bari neke tarangna sorangan. Kumaha cenah rek disebut nulungan lamun akhirna kasucian Nyi Santimi akhirna beunang ku manehna. Eta mah teu bina ti leupas tina sungut maung disanggap ku sungut buaya. Beda na ari ku maung mah eudek diruda paksa, ari jeung manehna mah suka pada suka. Tapi da naon bedana atuh angger we ari kasucian Nyi Santimi mah geus kaganggu, ceuk pikir Ginggi. Lalaki jahat boh anu di kampung Cae, boh anu di kampung Wado acan kapanggih bule hideungna. Saha etan jadi ulon-ulona. Tapi ari penjahat birahi di Tanjung Pura mah geus kapanggih nyatana Kiranggaguna. Ginggi handeueul pisak kumahaeun teuing ambekna Ki Darma. Lamun nyaho kana ieu kajadian Kiranggaguna anu diutus Bumela ka nagara tetela pangabisa jeung ilmu anu dibikeun ku Ki Darma teh ukur dipake kajahatan. Tapi naha nya deui eta teh polah Kiranggaguna kitu, ceuk pikir Ginggi. Nu matak manehna marojengja pikir teh sabab Kiranggaguna kanyahoan agamana geus Islam. Kapan Ki Aliman patugas keamanan di Tanjung Pura kungsi nyebutkeun mustahil anu agamana geus Islam nyieun kajahatan birahi sabab ieu polah ngarupakeun hal anu kacida dipahingna dina Islam. Ki Aliman bisa jadi bener, tapi bukti sejen nyebutkeun yen anu milampah jahat teh nya anu ngaran Kiranggaguna. Sakurang-kurangna kitu lamun nuturkeun pangakuan centeng di imah tempat hiburan teh mah. Ngan deui anu anehna si jahat teh ongkoh ngakukeun ngaran Kiranggaguna, tapi dipahing cenah ulah diuar-uar gitu. Jadi naon atuh maksudna, ceuk pikir Ginggi. Ngarasa penasaran engke sabada ninggalkeun Tanjung Pura ieu manehna eudeuh terus nyusud tapak Kiranggaguna. Sabada panun poe geus manceran sanggeus diladenan dahar, Ginggi amitan eudeuh ninggalkeun ieu tempat harita nu aya ukur Ki Alpi. Ginggi sabenerna mah hayang panggih jeung Nyi Asih jeung Nyi Suni adina. Nya maksudna mah eudeuh menta dihampura gitu Ginggi teh. Ngan ceuk Ki Alpi, Nyi Asih teh keur sibuk popolah di dapur cenah. Pon kitu deui adina.
nya mun kitu mah mang nepikeun we nya yen kaula menta dihampura tina sagala rupa kasalahan. Ieu we mi HP keur nyisuni duit kencring hiji keur lanceuk nama 2 cenah ngasongkeun duit kencring emas 3 kaki Alpi. Teu pupuguh Ki Alpi make rembahi Cimata meureun bakat ku bunga aya sodagar mere maweh ngobrol duit gede da ari maraneh nama lamun tina ladang usaha 10 tahun muka warung centang tu boga duit sakitu. Mending oge mondok deui atuh da wayah kieu murudayeuh pakuan mah moal kaburu alamat kaputingan di tempat hara-haraeun ceuk Ki Alpi. Ginggi mesem manehna inget meuting di tempat di dieu teh jang di nama wayah janari kudu geus mangkat. Ari ayeuna geus beurang masih keneh aya di Tanjung Pura. Kaula robah pikir Ki edeuk nyimpang heula ka tua kampung nu ngaran Ki Masonah ceuk Ginggi. Tur sanggeus amitan pikeun kadua kalina Ginggi tulus ninggalkeun warung. Ngan di tengah jalan acan ge leumpang jauh di tukang aya nu gura-gero anu diliuk anu ngagerowan teh nyisuni. "Aya naon?" ceuk Ginggi. "Ieu heueuh ieu naon?" ceuk Ginggi bari mireungeuh nyisuni ngasongkeun duit kencring emas 3 keping. "Ceuk si Aceuk teu kudu bura-bere kieu da cenah teu kajasaan naon. Pan geus jauh ti cukup mayar kasih Abah 4 kencring emas oge. Ieu we pamahanan ti si Aceuk." Nyisuni oge ngasongkeun bungkusan. "Naon ieu teh?" "Sangu 10 kaneun deungeuna kere lauk." Ginggi neuteub ka Nyisuni bari imut. "Kumaha mun Kakang mihape ieu duit ka sia Nyai?" "Naha berat mamawa mani kudu dipihapekeun." "Nya puguh ge berat tuh tingali," ceuk Ginggi ngajungjungkeun kanjut undang anu angger merekis. "Embung sieun kabancang." "Heueuh bae atuh meureun sia butuh pake anu leuwih alus batan pakean anu dipake sapopoe." "Ambuing aing kudu nyieun imah sagede gudang uyah di darmaga jang neundeun baju," ceuk Nyisuni ngaheuheuh. Ginggi oge seuri. "Cik geuwat sia mantog isi aya culik," ceuk Ginggi. Ginggi ngagedig sagedapan ngalieu ka tukang. Nyisuni mah masih keneh ngajeng jenangtung jiga jiwana mah hayang milu ka Ginggi. Memang teu salah dugaan Ginggi yen maranehna teh sakedak punten ya. Ieu aya nu repat sigana mah nyatana. Para wargi mitra kaum dangu sadayana hapunten ieu rada aya lepat ngetik rupina mah. Lepat cetaknya buku teh aya nu rada kalangkung sakedik. Urang teraskeun we nya. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, memang teu salah dugaan Ginggi yen maraneh teh Suji Angkara, Seta, Madi, Ki Ogel jeung Ki Banen teu salah sangkaan Ki Banaspati harita yen cenah Suji Angkara jeung bawahanana anu opatan moal balik deui ka kampung Cae tapi Bangblas muru dayeuh pakuan. Ngan anu Ginggi can bisa ngira-ngira mah Suji Angkara nyieun kagiatan naon bae salila lalampahan saminggatna ti sagara herang teh. Lamun ayeuna Suji Angkara kasusul ku manehna di wewengkon Tanjung Pura pasti saja jalan loba sumpang simpang heula. Contohna sabulan ka tukang masih aya di Tanjung Pura
ukur boga harti yen Suji Angkara dinarek muru kadayeuh pakuan teh loba eureun-eureunan. Nah aya patalina henteu antara kadatangan 5 tatamu teh jeung tiwasna anak dunungan. Ginggi tumanya. Rupina mah ieu teh cariosna Ginggi tos tepang di hiji bumi sareng Badega anu jaga bumi Kimasonah nya. Atanapi Ki Ilun Rosa ya. Kirada aya nu kalangkung ya. Punten. Nu ditanya ngahuleng lila kaula henteu bisa mastikeun sacara jelas ngan pedah kaula kungsi nguping paguneman antara Enden Wulan jeung Jajaka Kasep teh cek Badega. Kumaha cenah? Sabenerna mah ukur paguneman antara sapasang barudak ngora. Nya jiga anu keur bareda paham ngeunaan cintana para rumaja. Si Jajaka Kasep ngolo-ngolo sangkan Enden Wulan kersa diajak sosonoan. Tapi Enden Wulan nolak. Kalawan sopan ari Enden Wulan nolak teh kusabab parantos gaduh Jajaka anu sahate. Sanajan masih dipilampah secara rencepan. Si Badega ngadongengkeun naon anu di kabandungan dina obrolan antara Suji Angkara jeung anakna Ki Ilun Rosa teh. Nah itu dugi kabumina Ilun Rosa nya para wargi mitra kaum dangu sadayana ieu teh. Rupina paaan ieu aya nu kalangkung nya dina nyetakna ieu. Ceuk si Badega ieu kanyaho manehna teh tepikeun ka ayeuna teu betus kasasaha. Kahiji Juragan Ilun Rosa bangun anu keur ngarusiahkeun ieu kajadian. Kaduana inyana oge keur ngayakeun panalungtikan sacara rencepan jeung katiluna kaula teu ludeung ngasongkeun naon anu kajadian samemehna. Sieun teu dipercaya tur pamustunganana kaula dituding geus mitnah tatamu anu kacida dipihormatna ku Juragan Ilun Rosa cek Badega. Ginggi ngahuleng deui sabab manehna keur mikir panjang dina tarekah ngabuka ieu lalangse. Atuh Ginggi ngoyag-ngoyagkeun leungeunna jiga anu keur nyeuhkeun hayam. Ginggi ngagalindengkeun deui lagu Beunang Ki Darma teh. Ginggi bisa manggihan imah Ki Ilun Rosa sabab jeung tua kampung nu ngaran Kimarsonah mah henteu jonghok sanajan ku jalma dituduhkeun oge. Oh, ka dieu ieu teh. Oh, ieu. Kedapnya dibalik ieu teh. Penduduk menyebutna oge Juragan Ilun Rosa imahna nya badag nya jangkung dijieun tina jati pilihan jeung kenteng sirap. Ceuk sakaol ieu teh pajabat Kandagalan teh tapi aya oge nu nyebutkeun Kandagalan teh mah ngaranna Ki Subangwara dulurna. Ngan bae basa Ginggi uluk salam sakitu geus gogorowokan sababaraha kali eueuh anu nembalan. Sampurasun nun jempling ti iseun. Ngan sanggeus bosen uluk salam torojo lalaki rada bayuh-yuh. Bade ngersakeun naon Raden? Cek si bayuh-yuh nyebut Raden dumeh Ginggi mamake pakaian jenis santana. Jadi terusan teh nu tadi. Nya sakadar hayang natamu we ka Ki Ilun Rosa cek Ginggi teu handap asor sabab geus katalanjur dianggap menak. Juragan maparantos sasasih dumukna di bumina Juragan Kandagalan teh nyaeta Ki Subangwara cek si bayuh-yuh. Geus sabulan nya parantos di ieu bumi aya kajantenan we. Ginggi ngahuleng.
Nah aya kejadian naon cenah. Ieu lalaki kolot teh cenah badega na juragan Ilun Rosa manehna nerangkeun anakna dununganana sabulan ka tukang kapanggih geus ngababatang bari pinuh ku getih. Cek si badega harita teh ngaragap pundukna. Ginggi kerung. Rarasaan urang Tanjung Pura teu cacarita soal ieu, cek Ginggi. Sabab cana anu diributkeun mah tiwasna dua wanoja. Kumargi dirsiahkeun nun. Nah make dikudu dirsiahkeun. Daradad badega teh nyarita yen ieu Rajapati anu kacida kejemna teh eudeuh ditalungtik sacara rencepan geuning ieu. Harita kumahnana dibejakeun ka Ginggi teh. Atuh ari ayeuna kalah dibejakeun ka kaula, cek Ginggi. Si badega ngarenghap cek manehna bisa jadi ieu moal disatujuan ku dununganana. Ngan kaula ngadenge peuting kamari aya jajaka anu keur ngumbara milu nguber jalma jahat teh pasti meureun salira pisan. Nu matak teu asa-asa dibejakeun ayeuna sugan jeung sugan salira Raden beuki kayeng nguber jalma jahatna, cek badega. Ginggi ngahuleng. Tapi syukur mamang apal saha kaula tah ayeuna tong asa-asa dadarkeun sing eces ka kajadian sabulan anu kaliwat. Cek Ginggi jadi penasaran atuh si badega teu asa-asa pikeun medar kajadian harita. Para wargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedapnya. Aduh, dogi karada ngesang kieu mang aya. Wilujeng wayah kieu ka sadayana mitra kaum dangu anu masih kene manco ya dina channel dongeng Mang Aa. Dina ngupingkeun dongeng sarupna di pajajaran sareng dongeng nu sanes di pedar ku Mang Aa. Alhamdulillah dina danget ayeuna ieu dongeng sarupna di pajajaran teh lebet kana seri anu ka 22 nya. Pamugi sakali deui anu ngadongeng anu ngadarengukeun dongeng sadayana Mang Aa sapara kanca sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aya dina kasehatan, sehat walafiat, sehat lahir tumekaning batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lujeng wayah kieu ka urang Kabupaten Bandung ya, urang Soreang, urang Ciwidey, Cimaung, Bojong Soang, Bale Endah, Buah Batu, urang Kota Bandung, orang Bandung Barat. Oge urang Cimahi, Teh Rita Ersih, kumaha damang Teh Rita. Ka urang Tasik, ka Ibu Dokter Yurinda Belia, oge jeung ngadangukeun bae ka sadayana nu aya di Garut, ka Pak Prabu Arjuna, oge nu aya di Banjar sareng di Ciamis ka Teh Tami Maliha ya kumaha daramang sadayana. Urang Pangandaran sami nya, rupina tos rame deui ya di Pangandarannya. Ka urang Majalengka, urang Kuningan, Cirebon, Indramayu, dugi ka Karawang ya, urang Pantura kumaha daramang sadayana Mamah Gina. Mama Elatman. Urang Cianjur, Sukabumi ka Pak Dede Riswandi ya di Palabuhan Ratu. Anu manco terasnya dina dongeng Mang Aa. Lejeng ka urang Bogor oge sami. Urang Bogor, orang Depok, orang Pandeglang, Banten nya. Orang Tangerang, Bekasi, orang Jakarta ka Pak Zaki Mubarok. Kumwe sadayana aya di sabudeureun wewengkon Jawa Barat ya anu ngadangukeun dongeng atuh anu aya di luar Jawa Barat oge sami wilujeng ngadangukeun nya ka Pak Rohendi ya di Kudus kumaha damang. Urang Sumedang Pak Ono sareng Pak Tajudin Pijit kumaha daramang ya sadayana. Oge ka aya di Jambi, aya di Bengkulu, nu aya di Sumatera Selatan di Palembang ya aturan wilujeng ngadangukeun bae sadayana nya. Mudah-mudahan sakali deui dongeng Mang Aa teh katampi kalian kabinghan oge janten landong pang beberah kana mana.
Supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami bandungan deui ieu dongengna. Cenah samemeh aya kajadian Rajapati ka ieu imah datang harita teh aya punten cenah samemeh aya kajadian Rajapati ka ieu imah datang jalma limaan nepungan dununganana. Tina tamu anu limaan nu saurang mah Jajaka anu nya kasep nya gandang. Anggoanana oge jauh langkung sae batan anggoan anu ku salira Raden dianggo. Cek si Badega tepikeun ka Ginggi mesem ngadengena. Rupina eta Jajaka gagah teh turunan menak anu pangmenakna, cek si Badega. Ari anu opatan deui kumaha pandena, cek Ginggi. Nu opatan mah rupina ukur Badegana duaan tos aya umuran, duaan deui mah masih ngarora, cek Badega juragan Ilun Rosa. Badega anu saurang rada kasep saeutik ngan paripolahna jiga anu adigung. Omong deui ieu pagawe juragan Ilun Rosa teh. Pikeun ka sakitu kalina Ginggi ngahuleng. Badega anu geus karolot mah nu saurang awakna bayuh-yuh, tapi sahandapeun jisim kaula pedek krek gempal. Ari nu saurang deui jangkung langkonyang ngan rada bongkok jiga onta. Ginggi unggut-unggutan bisa ngajudi saha-saha bae maranehna teh. Geus sababaraha kali eta tamu datang ka ieu tempat, Ginggi tumanya. Nembe sakali eta we namung juragan Ilun katawisna hormat pisan. Naha make hormat pisan? Sumun margi eta Jajaka kasep teh ari sareng juragan Subangwara mah parantos dalit. Juragan Subangwara oge sami hormat ka eta Jajaka, tembal Badega. Nah, paguneman antara si Jajaka jeung anakna Ki Ilun Rosa teh ukur sakitu, Ginggi terus nalungtik. Nu kakuping mah mung sakitu Raden. Sabab kaula keur ngurus taman sieun dicuriga ngintip obrolan mun haben cicing di dinya, tembal si Badega. Cing terangkeun kajadian sapa kapanggihna anak dunungan anu geus ngababatang. Badega ngadongeng yen dina hiji peuting anu simpe. Hawar-hawar kadenge jerit leutik sora awewe. Jolna eta sora eces ti puri anu biasa dipake sare anak dunungan. Badega anu harita keur tugur ngoreja cengkat ti garduh jaga geus kitu gasik muru ka bangunan puri. Kaula teh keketro kana panto kamar tapi taya jawaban. Sanggeus sababaraha kali digero-gero je teu nembalan, panto teh dirujadkeun nya kitu. Kasampak teh enden wulan geus ngababatang mandi getih, ceuk Badega. Ginggi cicing harita teh. Enden wulan palastra sabab tina beheungna ngucur getih, panangana pageuh nyekel patrem. Kaula ngajudi nen wulan nelasan maneh ku patrem, ceuk Badega. Ginggi geus ngahuleng deui bae, patrem teh sabangsa cucuk gelung tina logam, tapi seukeut. Dina carita-carita lawas sakapeung jadi pakarang kaum wanoja perceka keur jaga diri. Nya jiga ceuk lalakon Hyang Putri Diah Pitaloka anu pajah kabejakeun lasan maneh ngagunakeun patrem basa kabejakeun Hyang Linggabuana gugur di Bubatea.
kunaon ditarut turutan ku awewe kiwari padahal cantang tu hiang putri Diah Pitaloka baheula tiwas nelasan maneh ceuk Ginggi dina hatena. Ceuk si Badega sarerea nyangka yen Nyi Wulansari panjang nangaran anak Ki Ilun Rosa maihan maneh teh alatan peunggas harepan. Peunggas harepan ngeunaan naon ceuk Ginggi. Alatan cinta. Naha harita sarerea nyangka anak itu daradad Badega nerangkeun yen disisieun ranjang aya kotak anu dieusian ku lalayang atawa surat anu ditulis dina daun lontar. Saur anu maca eta teh surat anu dikirim ku hiji ngaran anu nelahkeun maneh Purbajaya. Ari Amang apal eusina. Saur juragan istri eusina teh netelakeun Raden Purbajaya bade jengkar ka Pakuan sabab eudeup nikah ka putri kulawarga pangagung Pakuan. Maksud Amang anu nulis surat anu ngaku ngaran Purbajaya teh bebeureuhna Nyi Wulansari. Ginggi tumanya. Puguh juragan Ilun oge bingungeun da teu apaleun saha atuh jajaka anu ngaran Purbajaya teh ceuk Badega. Ngan cenah kusabab si Badega mah apal nya kapaksa diterangkeun yen sacara rencepan Nyi Wulansari teh nyieun hubungan asmara jeung jajaka urang Tanjung Pura anu katelahna Purbajaya. Ngan bae euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos seep ceg urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-22. Insyaallah masih aya hancaeunnya urang sami-sami teras manco wae dina seri-seri anu salajengna. Sakitu rupina anu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna. Hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.